Sampurasun Wilujeng Sumping di channel ieu. Dina kahirupan urang di dunia aya sababaraha pagawean. Aya anu jadi pegawai negeri, swasta, karyawan pabrik, supir ojek online, aya oge anu jadi dukun. Sambil komat kami mulut tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Di dieu sim kuring bade medalkeun sababaraha pagawean anu bahaya pikeun arurang. Sacan lanjut video ieu, ulah hilap like, share, komen, subscribe, ulungkeun tanda loncengna. Atur nuhun. Tukang pembersih ranjau bom. Tina namina nyarira, profesi ieu tos bahaya. Nah bahaya. Kusabab profesi ieu ngurus ranjau anu ditanamkeun di jero taneuh urut perang. Sareng resiko tina profesi ieu tiasa dibayangkeun kumaha bahayana lamun ngabeledag. Numutkeun ka ABC. Asli guys, kopi ABC susu. Kopinya asli. Australia Broadcasting Corporation aya antara 50 sareng 60 nagara anu masih gaduh ranjau anu dikubur dina taneuh. Anu berpotensi maehan saha wae anu nyebrang atau nincak bom eta. Kalayan resiko anu luhur pisan, saurang pembersih ranjau bom ngagaduhan gaji anu lumayan luhur, sakitar 4 juta per dinten. Anjay, mun dibelikeun tahu bulat bisa sabrasi kita. Tahu bulat digoreng di mobil dina ketel dadakan. Penambang belerang. Penambang belerang vulkanik biasana henteu ngagaduhan alat-alat keamanan, kecuali kain anu nutupan sumut sareng irungna, supaya teu ngiseup gas atanapi haseup. Profesi bahaya ieu aya di Indonesia. Penambang belerang aya di Kawah Ijen, Jawa Timur. Profesi ieu mangrupikeun salah sahiji profesi paling bahaya di dunia. Unggal dinten, penambang belerang ieu kedah turun ke kawah pikeun ngumpulkeun belerang tanpa perlengkapan keamanan anu alus. Ngan ukul dibekalan ku karinjang kanggo mawa belerang sareng panutup sumut. Panambang kedah ngalawan haseup kandel anu dihasilkeun tina belerang tina kawah. Haseup upami diseupan panjang teuing tiasa janten toksik sareng ngancam kahidupan panambang. Tina hiji angkutan panambang biasana ngengengkeun artos 70.000 dugi ka 100.000 rupiah. Tukang las jero cai. Tukang las parantos janten profesi bahaya, kusabab resiko nyang hareupan alat panas, percikan sareng kekeunaan haseup toksik tina padamalan anu dilakukeun. Utamana lamun profesi dilaksanakeun handapeun laut. Tukang las anu damel di cai biasana damel ngarareskeun kapal, bendungan, pipa kapal selam sareng sajabana. Nanging tukang las jero cai oge dibayar jumlah anu luhur per jam, anu mantap pi kabetaheun. Biaya tukang las jero cai nyaeta $200 per jam atanapi sakitar 2,7 juta per jam. Pagawe nuklir. Aya profesi kalayan tingkat resiko anu luhur pisan, nyaeta janten buruh nuklir. Profesi ieu bahaya pisan. Kumargi meryogikeun padamel tetep sareng kedah waspada pikeun ngarareskeun reaktor nuklir. Gawe tina reaktor nuklir bahaya pisan. Lamun kapaparan radiasi reaksi nuklir tiasa nyababkeun cacat seumur hidup sareng bahkan maut. Sanaos kitu, biaya anu dipasikeun pikeun profesi ieu oge henteu satengah-setengah. Perusahaan NPP di Jepang nawiskeun gaji dugi ka 100.000 yen Jepang atanapi sakitar 10 juta rupiah per dinten. Tukang bebersih kaca gedung.
Nah anjeun kantos heran kumaha ngabersihkeun kaca gedung pencakar langit. Ternyata aya profesi anu pada malana nyaeta ngabersihan jendela gedung jangkung. Profesi ieu pastina moal tiasa dilakukeun ku saha wae. Ngan jalma anu henteu sieun jangkung sareng gagah tiasa ngalaksanakeun padamalan ieu. Sanaos disebat sapele, tapi janten pembersih jendela pencakar langit sanes masalah anu gampang. Sanaos bebersih jendela ieu nganggo alat-alat keamanan. Kasalahan alit tiasa ngakibatkeun anu fatal. Sareng bahkan tiasa nyababkeun pembersih jendela kaleungitan nyawa aranjeunna. Salain ti ngabersihan jendela gedung pencakar langit, profesi bahaya sanes anu damel di jangkung luhur nyaeta pendaki menara. Nanjak menara pastina sanes hal anu gampang. Pendaki biasana naik kana menara satinggi 1.500 kaki atanapi anu sami sareng 457 meter. Teknisi anu agentos bohlam lampu di luhur menara siaran biasana dibayar masing-masing $20.000 unggal genep bulan. Gajih tinggi ieu kusabab resiko anu ageng, pikeun padamel sareng kemampuan terampil khusus anu kedah dimiliki pikeun padamalan ekstrim ieu.